si eta nanaonannya batur-batur rampak sekar pokal grup der mandirikeun maneh kahayang teh guyub jeung batur bareng kabina-bina teuing sia teh parli teuing bodoh amat songot-songot aing songot nu ngomong aing songot di paraban ku aing nah make jeung pipilueun kana urusan aing kumaha aing lain kumaha aing belegug pan maneh teh rombongan urang saha maneh teu rarayang teuing teu hayang aing mangahiji jeung kaum duafa teu hayang aing mangahiji jeung parkir miskin aing mah jelema beunghar aing mah menak saha beunghar aing ye mainnya do beunghar wubuukan nah da wubuukan den kayang aing mending wubuukan aing jibatan huntu maneh jiga pager huntu aing jiga pager cenah heueuh maneh geus cicing lain cicing nah da teh lompatan tadi ge cicing maksud aing teh jempe oh jempe mun tadi jempe gitu da abdi mah jelema nurut lamun cek dunungan jempe abdi mah jep sungut teh tara ngomong deui tara saya mah lamun situ ditita jempe teh hayo we ngocomang sagala diomongkeun abdi mah moal nurut ka dunungan lamun cek dunungan jempe jep sungut teh kawas dikaput tara ngomong deui abdi mah tara lamun situ ditita ngomong teh ganeng sagala diomongkeun abdi mah sia nu ganeng mun teh dek jempe sasungut teh ae meni serba salah aing bongko aing tadi carek jempe tapi dicarekan wae da sia ganeng ganeng Gusti tarik di malalaunan ai namalang kadunungan teh sia jurig teh sia nya bawahanana jurig dununganana genderuwo aduh eta luar kasaha si nyebut genderuwo teh ha wani sakitu mah kasaha kasaha nyebut genderuwo teh nya kadunungan coba dikepret sia ku aing jadi takis aduh sia teh ngalawan ka aing kalau nyengkit sanes ngalawan ada kepret teh nyeri nya ditakis malik-malikeun sia ngomong teh jadi balikeun mah tutung aduh aing aduh ampun hayang nonyok yang kasih itu tuh mana mah yang nonyok aing mah yang adek kasih teh tah si goblok meni mumul eleh sia goblok ngomong teh hah meni mumung eleh ngomong teh yang tibatan eleh omong leuwih aja ngajual imah aing ngan ngontrak wae goblok itu aya naon ieu teh teu aya naon-naon lain ka sia ye pangna dikumpulkeun teh kaula aya perlu nyaeta urang ayeuna urang init ka anu kasebut leuweung kerendayana bade naon ulah dibeja-beja rek maehan jelema maehan jelema saha raja Astina ngaranna Pandu Dewanata sabab naon eta teh kapungkurna geus maehan dunungan urang baheula nyaeta Prabu anu kasebat Kala Maruci dah eta jelemana kabeneran ayeuna aya keur dileuweung kernapaan hiji kepongpong nyaeta anakna anu can lahir anu can kaluar ka dunya ai lahir mah geus ngan kabulen kulamat 12 tahun nepi ka ayeuna kitu ya ayo urang ini salaran rancepan urang payahan eta Pandu Dewanata sae mangga ulah aya ditinggalkeun sae mangga irit sae mangga ayo duh anjir lah ngaburi nyai mata ampun naon mun aing mah nyingkal ngabeltak gitu sia nu ngadupa ka aing sia nu ngamak balagug teh woi goblok samani rawas naon eta teh dunungan belegug nyaho aing oge nah atuh kadunungan teh meuli campelak
Nah hari dunungan salah rek diantep. Nah pamimpin salah rek diantep. Manehna nu ngadupa ka aing, manehna nu ngamak. Nah ieu hukum teh gunana keur nu leutik wungkul. Nah hukum teh gunana keur nu sangsara wungkul. Bina-bina teuing sia teh. Bangsat hayam diduruk, bangsat motor dipaehan, bangsat duit negara dirantep anjing usia kami bina-bina teuing. Eta. Tong dikaprokan aing balik capati. Woi, Naon? eta teh ngadukung beleguk. Tah layang teuing. Sia mah bodoh. Bodoh naon? Ya, dengekeun batur mah ayeuna nangan dukungan. Hayang jadi kepala daerah. Teu hayang mana jadi kepala daerah? Tah layang teuing. Beleguk sia mah. Sia nu belagung. Nah, Dengekeun kumaha Apep. Lamun aing nyalonkeun jadi kepala daerah, naon? peng pikir ku sia. Naon? Rek saha nu milihna ka aing? Tong boro-boro jadi kepala daerah, baheula we aing nyalonkeun jadi RT di kampung aing, pamajikan aing jeung anak aing teu milih aing. Aing nu milih nu gelo ka aing mah. Tapi ayo ini tirit